Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min ahlil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah, an-nasu kulluhum halka ila al-alimun wa alimuna halka ila al-amilun wa amiluna halka ila al-muhlisun wa muhlisuna halka ila man wafaqa kitaba wa sunnah. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, mirah ibu-ibu anu kusim kuring depi hormat, sapertos anu kaunia ku urang sadaya rehna dina kahirupan sadidinten teh aya 4 perkara anu teu oleh ngukuntit ka diri urang. Eta anu 4 perkara teh lamun ku urang teu geuwat-geuwat atanapi gancang-gancang disingkahan nya baris nyilakakeun ka diri urang. Naon wae cenah eta anu 4 perkara teh? Eta anu 4 perkara teh tiasa dicatet ku ibu-ibu. Anu kahiji nyaeta bodo, anu kadua poho, anu katilu sologoto, anu kaopat boloho. Boloho teh basa Sunda wewengkonnya, sanes basa Sunda anu umum gitu. Da basa sohagna mah belegug gitu. Atanapi bego saur urang Jakarta. Nah, kumaha carana sangkan anu 4 perkara eta teu tumiba ka diri urang? Anu kahiji mah nyaeta kedah kersa, kedah rajin gitu. Tolabul ilmi, nyiar pangarti, maluruh pangaweruh. Jadi nu kahiji mah kedah kersa, tolabul ilmi, eta ubar bodo. Sepertos anu disaurkeun ku Al Imam Ghazali tadi nyaeta an-nasu kulluhum halka ila al-alimun. Sakabeh jelema baris cilaka cenah kajaba anu boga pangarti. Kumaha carana? Nah, tadi kedah sering tolabul ilmi, kedah rajin tolabul ilmi. Margi tolabul ilmi itu apa dina agama urang mah wajibnya. Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nyiar pangarti teh dikudukeun pikeun sakabeh muslim urang Islam. Iraha cenah kudu nyiar ilmu teh. Dina salah sawios hadis disebutkeun utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nyiar pangarti teh timimiti kaluar tina liang head. Tu nepi ka asup ka liang lahad. Janten teu aya batas waktosna utlubul ilmi mah, tolabul ilmi mah. Kumaha carana? Carana menyarupi-rupi. Biasa sekolah atau napi masantren, biasa kuliah di perguruan tinggi. Janten tolabul ilmi mah timimiti di ais, tugdugika di pais. Kumaha carana? Carana mana seperti tadi, kahiji nyaeta sekolah atau napi masantren, kedua Bandung Kuping, seperti ayeuna urang seja Bandung Kuping, ngadangkeun Bah Dodong ke naon istilahna teh cacarios, cacarita. Sanes cumarita nya cacarita. Margi dina basa Sunda teh aya hiji basa anu sok pagentos, anu sok lepat larap kitu nya, aya nyarita, aya carita, aya cacarita, aya cumarita. Cumarita mah teu tiasa dilemeskeun, teu janten cumarios gitu. Upami nyarita tiasa janten nyarios. Upami cacarita mah nyaeta papagah atanapi saur basa santri nama panginten naon tausiah pangintennya, tausiah atanapi tauzih gitu nu kaditu tah eta cacarita mah. Tah lajeng jabi ti Bandung Kuping aya deui nyaeta. Nyaeta kedah rajin maos. Da agama urang mah agama maos, benten sareng agama tatangga urang. Upami agama tata urang mah mamaos. Benten pan maos sareng mamaos. Gitu.
Janten batur mau pami ngadua atau napi ibadah we kita sebatkeun. Mamaos. Ai urang mah maos. Gitu. Janten kedah rajin maca. Salah sawiosna nyaeta urang tiasa maca koran, maca tabloid, maca majalah, atau maca buletin, naon we lah nu dibaca. Mung urang salaku umat Islam tangtos macana ge kedah nuluyu we sareng agama urang. Tur aweseun teh zaman kiwari mah bade dina HP mangga, bade dina media cetak mangga. Nah, di antawisna urang ringkes wae margi wartos mengukur 10 menit. Di urang di Jamiah Persatuan Islam aya 2 aweseun teh anu kahiji mah wajib kitu nya. Kanggo anggota wajib anu berkartu mah wajib. Nyaeta majalah Iber. Kasih dugi ka dieu majalah Iber Pak Acan. Majalah Iber eta teh majalah wajib kanggo saban anggota atau minimalna sajamaah 10 gitu teh. Eta wajib, aya oge anu setengah wajib. Tah nyaeta majalah ieu. Itu insyaallah ibu-ibu baris dibagi. Majalah Bina Dakwah, naon margina setengah wajib. Margi majalah ieu mah sanes kang teu kaumber ku anggota. Ieu mah nyebar di saban ormas. Aya di 4 atau 5 ormas ieu teh. Nyebarna teh ka anu kahiji di Persatuan Islam seseueurna, anu kadua di PUI, anu katilu di Muhammadiyah, kaopat di SI, kalima di SII. Majalah ieu teh. Nah, dina majalah ieu insyaallah para bapak miwah para ibu engke baris menakan seratan anu kacida hadena gitulah istilahna teh margi engke kusim kuring dilebetkeun teh dina rohangan khusus. Eta teh nyaeta seratan bah dodong. Tingawitan ayeuna kapayun mah disebatna teh bah dodong. Upami dinu lami-lami mah mas nganggo keneh jenengan asli. Nganggo keneh henteu sandi asma bah dodong nyaeta Al Ustad yang Ishak SPDI. Mangga engke dibagi we buku nama aya di pengker kanggo ibu-ibu. Bah dodong ti payun teh kantos genep taun langkung sasarengan sareng aki kitu nya harus simkuring. Nyata ngokolakeun majalah itu dugi kaki warga teu acan di lungsurkeun. Sanes dilengserkeun nya dilungsurkeun. Lengser mah eta geuningan upami aya pariaan geuningan sok aya nu mapag tah eta mah lengser. Aya basa urang mah dilungsurkeun tong nyebat dilengserkeun. Upami jok dilengserkeun ceuk itu mah upami ceuk urang mah dilungsurkeun. Nah, bah dodong teh tos nyerat genep tahun langkung di etang teh aya 72 langkungnya bahnya aya 74 tah. Mangga ku ibu-ibu gara diawas seratanana tug dugi ka eta ieu teh naon seratan anjeunna teh di ormas-ormas sanes di anti-anti pisah. Margi aya salah saurang anu petwe teu kersa kalangan deui naon cenah teu ngaran deui. Resep cenah teu aya bah dodong mah cenah. Eta di antewisna unggulan ieu teh mung ieu mah teu wajib gitu ya, satengah wajib. Naon margi di anu nyeratna mah da warga urang-urang keneh. Wargi urang-urang keneh. Sapertos engke bakal nepangan bakal menakan di dieu Ridwan Mansur misalnya eta di PC Persis Jatinangor misalnya. Atanapi Suryawan, Haji Suryawan di PC Persis Balai Endah misalnya. Lajang Dr. Sarif Hidayat eta di PC Persis itu Bandung Barat, di Bandung Barat. Nah, jantan aya Indonesia mah urang-urang keneh ieu teh. Mung konsumsina kanggo ormas anu sajen oge aya gitu. Eta rupina mah anu seja didulkeun ku simkuring teh. Hapunten anu kasuhun kasadayana panitih matana opat nu hiji matana inten bilih aya anu lepat mugi kersa ngahapunten. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hati kosong, wajib kau menjadi badadong, jadi badadong.